Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa Siang Enjing, perkawis info anu bakal datang deui antara kegiatan anjeun sareng abdi Winda Maulana Sareng abdi Fauji Ridwan anu bakal masihan warta panganyarna sareng paling enggal. di zaman ieu aya seueur jenis minuman kontemporer anu dijual di sapanjang jalan atanapi di toko. Nya urang ngajak anjeun rumasa kasegeran minuman anu ayeuna aya di Jalan Bantar Kambing Bogor. Oge siang ieu Tina Dewi Ramadanti bakal ngajak anjeun ngarasaan kasireun inuman sapertos karesep di para rumaja. Naon pikir anjeun laporan di handap ieu Wilujeng santen. Dina hawa panas kieu. Inumna anu seger-segernya. Naon anu anjeun pikir cocok? Eta inuman serasa tosna cocok. Kumaha anjeun siap pikeun inuman sareng abdi? Let's go. Nah, ieu mangrupikeun tujuan abdi sonten ieu. Inuman serasa Bapak Setiawan Bantar Kambing Bogor. Inuman anu loba diresepan ku rumaja aya seueur rasa. Anu tiasa dipilih dumasar kana rasa anu urang pikahoyong. Aya varian serasa Tahiti, serasa kopi kokonat, serasa coklat, serasa taro, jeung serasa red velvet cream cheese. Harga anu ditawarkeun kawirang murah, mimitian ti 5.000 nepi ka 13.000. Unggal dinten Jumaah, sok aya promo nyaeta diskon 50% kanggo serasa cheese. Memang raos rasana nikmat, seger, tiis dina ti koro. Tah heran, upami inuman ieu sosohor sareng rumaja dina harga anu kawilang hargana. Abdi kadi abdi oge ngadangu teu seueur rerencangan abdi anu besar di dieu. Sareng tatawa anu raosna nyegerkeun pisan. di mana anjeun ngagedehan ide pikeun nyetel bisnis ieu. Dina urang ningali ti kayaan pasar. Ayeuna seueur remaja nu resep kana minuman zaman ayeuna. Naon bahan dasar ieu dijieuna? Bahan didamel tina khusus, krim, Yakult, sareng bahan-bahan sejen. Naha disebut inuman ieu serasa? Sabab dasara inuman sarasa ngandung seueur rasa. Tempat toko anu aya di Jalan Bantar Kambing Bogor. Dina hiji dinten tiasa ngajual 180 nepi 300 cangkir. Toko ieu dibuka di 11 enjing dugi ka 10 sonten. Toko anu nembe dibuka sababaraha bulan, tiasa dugi ka 45 juta dina sasi. Inuman ieu tiasa dipendakan di luar Bogor, nyaeta di Tangerang kalayan jumlahna 3 toko. Anjeun sepranggo nyobian eta? Bantar Kambing Bogor, Tina Dwi Ramadanti melaporkan. Anjeun resep kanggo nyobian eta? Bantar Kambing Bogor, Tina Dwi Ramadanti ngalaporkeun. Warta anu dina waktos anu sami nutup acara barisa ka informasi ieu abdi Fauji Ridwan Sareng abdi Winda Maulana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.